Din, urang mah rencana teh kan, Din menurut mana nyamuk misalnya urang gawe di KAI, cek mana cocoknya aing jadi naon? Jangan jadi jalan kereta koplo KAI mah. Din ari mun bulan ari pas ari mun 17-an eta Agustusan eta bulan naon, Din? Abang Agustus itu koplo tanggal 25. Tanggal seberapa? Tanggal 25. Kirimkan surat-surat keterangan. Keterangan naon wae? SCK, KTP, kartu keluarga. Direk daftar kedinasan anjing gitu. Nah, aku pakai SKCK, Din. Surat lamaran, SCK, KB. Surat keterangan. Keterangan naon? SNK, surat PKB, KB kumplit. Oh, Nah, keur naon mah STNK jeung BPKB goblok. surat tanah we goblok nyasol kok ini gawe mah koplok. Ku aing koplok. Dina. Urang kudu kumaha wae, Beberes sasapu, beberes. Anjing jadi babu disiulin sapoe 1 juta goblok. Diring ya aing bos, so diring. Goblok. Mane kamari menang jeung si Baso ge mana mah ngan kebenaran hungkul, Bos. Pugu aing mah karakter koplok. Bluetooth connected. Mana yang kayak rek kolot saha? Kayak mah aing si Andi Cobra tang kok aing Andi Cobra aing nama jeung si Remon. Kok nama hiji lawan 3 aing wani aing sorangan. Mana abang geus ngabereskeun si Baso rek hiji lawan 3 anjing. Aing mah hiji lawan 3. Din loba lah eta meureun cai naik teuing manehnya inum Cibodas sing loba jig. Naon? Mana ada tersadar gitu eta. Bener. Ngobrolan ada ngabalieung, Din. Kayak mah fighting. Naon? Kayak mah tang si Andi Cobra. Mawar guys. Tuh. Si Andi Cobra jeung Sadi ku aing KB. Tang ku aing Imam Baso tah. Kan enggak si Baso mah goblok sia. Si KO ku aing. Nya nya teu. Kayaknya yang tilu deuk aing main teh. Yeu tilu naon? Tilu deuk. Siapa? Mawar guys bismillah. Anjoy. Din naik bulan puasa bulan naon ya? Aina Rajab bro. Apit tadi aku. Cing gedeng di puasa euy. Bulan naon ya? 2 bulan di tos tahun berpuasa. Main rencana puasa bukber jeung urang duana. Bang samping yung ke. Bukber Din, bukber. Bukber tuh naon anjing goblok gelut. Bukber. Ayo bukber di dia balik ngabalem lauk ke bulan puasa. Din, urang mah rencana teh kan, Din menurut mana nyamuk misalnya urang gawe di KAI, cek mana cocoknya aing jadi naon? Jangan jadi jalan kereta koplo KAI mah. Nah, aing kan bisa wae positioning manager naon aja di jalan kereta goblok. Asyanik naon gawe di KAI koplo. Kan aing rek ngalamar gawe udin di dinya Asia. Aya kami ngabutuhkeun teh di stasiun. Nu pagawe Naon jadi naon? anu masangan naon teh boarding tiket. Aing mana geus teu di KAI? Teu geus teh nama pere aing gawe. Kunaon? Keluar aing saminggu. Ari gawena geus sabaraha lila? Saminggu orang. Sapoe lah. Gawe sapoe? Sapoe gawe. Aing lo penting ada dos Din moal Din. Pengarusin naon sih teh? Siang ngobrol asa malauh anjing. Anjingnya aing ke kalem koplo. Oh. Persibaya. Din ari mun bulan ari pas ari mun 17-an eta Agustusan eta bulan naon Din? Abang Agustus itu koplo tanggal 25. Tanggal seberapa? Tanggal 25.
Jing aing kedeung deui ulang tahun euy. Tanggal sabaraha din? Saban deui euy ulang tahun euy April euy. Pak, nuhun Pak. Nuhun. PLR. Sabulan deui. Saban deui April ulang tahun April. Seumur hidup aku Bisi aing nu ngaconnya Januari, Februari, Maret. 4 bulan deui din. Opat bulan deui. Dia ngomong sabulan deui anjing. Hajero. Din aya pagawe kumaha masih loba eta? Loba ngan balik nu kawe balik. Kunaon? Ka labur anjing. Kunaon kana rabur? Teuing. Dari gaji malah kemana? Banget. Digaji itu kemana? Digaji atuh, Bro. Sapoe sabaraha? Sapoe sabaraha? 3 juta. Anjing. Aing ngalamar tuh gawe di mana, Din? Bebangetan. Naon? Terus yang ngajakan di koplo. Aing sih kan kangen aing. Dek mah, ngalamar gawe teh dek mah. Oh gajina sabaraha tuh puguhkeun heula? 3 juta, sia teh. 3 juta sabaraha poe? Sabulan. Sabulan 3 juta. 3 juta sabulan, tapi kotor. Kotor. Adek. Gawenan naon wae? Adek mah 10 juta. Ku aingnya ditagenan. 10 juta. Ku aing adek mah. Erek. Sok adi ceu aing ge. Kirimkeun surat-surat keterangan. Keterangan naon wae? SCK, KTP, kartu keluarga. Igrek daftar kedinasan anjing gitu. Nah, aku Surat pakai lamaran. SKCK, Din. Surat lamaran, SCK, KB. Surat keterangan. Keterangan naon? SNK, surat PKB, KB komplit. Nah, keur naon mah STNK jeung BPKB goblok. Surat tanah we goblok nyasok we nek gawe mah koplok. Ku aing koplok. Kabur Aing anjing. nanya serius, jangan juga kudu make surat tanah, jadi digadekeun ku sia. Anjing. Nah, Kewajiban goblok, kewajiban. OP, ah? SOP. Oh, SOP. Surat cerai butuh teh. Saya harus kawin can koplok. Acan. Nah, surat cerai koplok. Lain kan nanya we atuh kan sia tadi mohon ke SKCK anjing. Anjing. Mawar guys. Edek mah. Oh gaji na heula jeung gawenan naonan wae. Bae sapoe 1 juta we sia teh. Anjing, aing. Pahenan KAI anjing saeutik gajihna. Urang kudu kumaha wae. Beberes sasapu, beberes. Anjing jadi babu disiulin sapoe 1 juta goblok. Di bawah gua teh. Siap kok. Ngegero. Aing din. Bisa jalan saware. Aisyah naonnya mersihan jalannya mau beak goblok. Aing dibayar 3 juta sapoe ge nya sudi bersih jalan mah. Goblok. Gua alus teh bisa jalan. Pang-pangna moal beak goblok atuh Aisyahnya eta infinity Ya, anjing. coba sih jalan di kotor sia teh. Nepi jengker bener anjing sapoe ge goblok. Tuh sapoe 1 juta ya dek, ku aing ngomen jalan. Yang aing. Jadi di tol. Tol Oh. Jadi dia di nyengkeun tol. Mohon Pak. PCR 22. Oh keneangan perempatan. Nah aku naon Pak Udin Pak. PCR 22. Oh benar eta Pak beritana. Rek ditewak.
Nah si Udin, nah, parah pisan pak. Oh, siapa? PJR. Aisyah di tangan goblok mana? Galau. Jangan kusaha. Sama mana kasus anjing? Terus naon goblok. Aisyah nyokot hayam bener tilu. Jalan tol genep goblok. Ku aing papang tol. Oh iya kapanggi ya anjing Udin. Saha goblok. Iya aya laporan ka aing sedek ditewak sih ya. Oing anjing. Belum. Aing tak maling hayam sete aing mah. Lain ieu terus naon buktina anjing? Age maling rana. Goblok bentuk aing anjing. Din kumaha tuh Din main di tangan Din. Yang ngeret kabuh aing. Din kumaha tuh? Sana dengan aing goblok. Teuing tadi rek newak maneh, sana maneh sia loba tinggal. Madog hayam sia anjing, sia mangerakeun wae geus jadi bisnis owner. Dahareun teh anjing masih kena ngamadog hayam setan. Pake usus goblok sete. Din atuh Din diskonkeun atuh Din teh dagangan teh Din. Murah kumat 70.000 goblok yang 48.000. Sabaraha gram? Mas murah sete goblok. Sabaraha gram? 500 gram. Mahal anjing aing kamari nempo aya di pasar 2 kilo 30.000. Sama anjing. Di aing murah 20.000 teh menang 3 goblok. Aing teh Aisyah di pasar 30.000 menang 5 kilo. Pasar mana sih yuk ke pasar blok? Da teuing aing nah anu maneh mahal teuing. Sakit lagi semurahnya. Aing 20.000, aing 70.000, 40.000. Leunah teh teh. Ngeuna atuh sih teh. Aing ke aya promo flash sale Wincang 11. Puncak naon? Wincang 12. 12. Asa ayeuna teh tanggal sabaraha? Promo terakhir ya. Kan ayeuna tanggal 25 goblok piraku promo 12 anjing. Tanggal 25 ya kena Asia ya ini tanggal berapa teh? Tanggal 25 anjing bener. Coba tinggal bok lauk anjing.